Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu baraya kidagar spesial di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng bertebang dangu deui sareng aki dina acara nu maneuh nyaeta dongeng pang mebrahmana ti kidagar spesial YouTube. Urang ngeureuyeuh deui pamirsa naraskeun hanca nu katunda kamari nyaeta lalakon Jawara Gunung Burangrang. Ayeuna nincak bagian anu ka-7 kumaha rasani lalakon urang Bandungan sasarengan sakedap deui. Sadacan aki medar dongeng kangge nu nembean manco nembean pisan ngadangukeun mangga ulah asa-asanya di subscribe wae di toel pelebah tombol loncengna supaya saya notifikasi upami akin raskeun hanca dongeng. Atur nuhun kasadayana pan subscribe, like, komen, oge nge-share dongeng-dongeng aki mugi-mugi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan dekirang sapapaosna. Sehat lahirna sinareng batina jembar manahna gampil rizkina sarta tebih tina balaina. Amin amin ya robbal alamin. Pemirsa, mudah-mudahan wae sasarengan urang ieu tiasa janten pangreuah-reuahnya nggoni ngamumule seni Sunda utami nama seni dongeng Sunda. Supados naon ki cenah supados dongeng Sunda tetap aya, tetap rame, tetap nanjeur, tetap waluya di negeri nyalira. Waluya dongeng Sunda, waluya ki Sunda. Urang ngamparkeun deui pamirsa sama kawitanana urang teraskeun hanca dongengna. Par samakna sor bajigur sareng awugna mangga kaparayun sadayana prung Ya akang mawa semah ya teh neng mawa sareng Jang Rahmat ngarada di dieu anguran mah kaitu mah nyieun si kopi bari geuwas nyangunya ceuk ade ka pamajikanana bari ngasongkeun duit pikeun pibalanjaeun. Sumangga akang hapunten neng ujangnya tos biasa ibi sareng mamangna mah ulah teu raos manahnya mangga kalebet kin urang nyanak heula sepan boleh aya keneh di pawon gira kituna teh bimah bari haripeut nampanan duit ti salakina liwat wanci sareupna mawa Rahmat jeung Ki Ade masih ngawangkong di tengah imah bari nyang hareupan ci kopi anu geus tiis da geus rada lila ngarobrolna teh Akang sangu teh geus asak bade taruangna di mana ieu teh surabi imah kadenge ti jero pawon di tengah imah we mah supaya ngariung tembal Ki Ade Tewila bimah datang nangeuy ngiru lain baki dari pamirsa. Sor-sor nyuguheun sangu jeung lalauhna. Sangu akeun ngebuul keneh. Beuleum pada jeung sambal talasi. Goreng oncom lalabna leuncang ora bonteng jeung surawu. Nyabarak di tengah imah. Mangga neng ujang ieu urang tuang sareng mamangna. Iya neng. Ayo Jang Rahmat. Ayo bapak mah tos sabar pisan ieu teh. Saya ya we nya malum lah di lemur. Cek ade bari nyiuk sangu kana piring seng. Nyiuk sanguna pabadag-badag. Menang samingguna mawar Jang Rahmat ayana di Batu Jajar teh geus kumejot hatema hayang geura maluruh ki Yudi ka Pasir Ucing.
ngan rada ngahargaan ka Ki Ade bisi masih sono ka pamajikana, tapi isu harita mah mawar teh maksakeun nyarita ka Ki Ade. Pak, abdi mah hoyong nyobian maluruh ka markasna Ki Yudi teh ya. Upami teu kaabotan wayahna bantosan da abdi teu apal pasir ucing teh, cek Mawar. Muka carita. Omong neng mangga siap papa mah bade iraha tuh angkatna. Walon Ki Ade bari malik tumanya deui. Ayeuna we atuh Pa pamitiasa mah meungpeung masih enjing keneh. Jawab Mawar. Umuhun atuh kin bapak wartos heula kasih ibina nya. Cek Ki Ade bari ngoloyong ka tukang imah. Geus bebeja sarta amitan ka biso imah mah kanceling wae nyaeta Mawar Rahmat jeung Ki Ade teh ari di imah. Anu maksudna marek muru ka pasir ucing bikeun maluruh Ki Yudi sabatur-batur. Pasir ucing teh ayana di belah wetan rada ngidul mun ti dayeuh Cimahi mah jalana ti lembur pada suka kebat ngidulkeun. Eueuh jalan nu alus kadinya mah daya ge jalan satapak peranti nu ngarelas suluh atawa anu ngarit. Sabenerna mah mirip keneh gunung pasir atawa gunung leutik pasir ucing teh. Ngan bae leutik jadi disebut nanti pasir lain gunung, disebut pasir ucing da sok remen jalma manggihan ucing leuweung atau meong congkok di eta wewengkon. Ka dieu keuna mah sebutan pasir ucing teh dilandih jadi gunung bohong. Liwat wanci tangange Mawar sapara kanca nepina ka pasir ucing teh. Terus nanja ke punclutna ari jogan-jog ke punclut teh dina lebah anu datar aya hiji wangunan imah panggung tina kayu tina kai-kai jati anu rada badag. Wangunan ge rada badag tur wobog. Geuning sarepi kieu Pak, cek Mawar bari tenan kayan imah panggung. Nya kamarana jalmana tuh. Sigana tos lami teu kadatangan jalma neng da laledug bari ramat lancahan pantona ge. Walon Ki Ade. Urang pariksa jerona ku Akang Nyi cek Rahmat bari ngagajeng ka jero imah kebat nepi ka tukang. Atuh puguh moal panggih sabab akan Ki Yudi mah nyumput bari ngubaran tatuna teh di Gunung Halu di imahna Ki Buyut Jagalpati. Lilana nepi ka 2 bulana. Ari Mawar bodas mah karake saminggu di Batu Jajar teh. Terus maluruh ka pasir ucing alias gunung bohong. Suwung Nyi cek Rahmat anu masih ngabadaga di tepas imah panggung. Duduk we Kang imahna supaya teu dipake tempat maksiat jeung kejahatan deui. Cek Mawar bari semu amak paromana teu lila gur seuneu ngabebelang. Kahuru imah panggung markasna gerombolan Ki Yudi bajing setan. Teras ka mana Pak ayeuna? Mawar nanya deui ka Ki Ade. Urang paluruh ka Ciburu we atuh Neng, da biasana jalanan gede sisi itu Ciburu teh sok dipake magat mangsa ku Ki Yudi teh. Walon Ki Ade. Mangga ngiringan we abdi mah. Cek Mawar bodas deui atuh bring geus kitu mah rombongan teh laleumpang deui turun ti punclut pasir ucing bari ninggalkeun sasai mah panggung anu masih kaduru. Haseupna ngelun seuneuna beuki leutik.
Urang tunda heula lampahan maor bodas Rahmat jeung Ki Ade anu keur maluruh gerombolan Ki Yudi bajing setan. Urang caritakeun heula di tempat sejen. Wanci Sariak Layu di pilemburan kacida mata kuasna. Tutuwuhan rubah warna. Koneng umyang lir emas sinangling kahibaran ku cahaya layung anu sumirat di tebeh kulon. Tongeret reang di sarada angina leutik ngahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Pasir ipis ngadingding wetaneun walungan Cigarunggang. Anu caina ngagulidag seah ngaguru awor jeung sora angin. Tema ku sora manuk dialokan ku sora londok. Ari langit lenglang daya aling-aling. Mega bodas sirna teuing ka mana kawas nu sieuneun ku layung koneng. Di pasir ipis saya jalan satapak arula arile nanyak mudun. Di papaesan ku rarambu jalan anu ngaroyom. Kayaning kaso manja jeung daun tepus. Harita aya 2 jalma lelempang bangun salse. Nurugdug mudun muruh hiji imah anu teu jauh tina sisi walungan. Nu lempang ti heula dedegana penek leutik rada bongkok maklum da umurna geus kawilang kolot. Tapi dina gerakna mah masih tangginas. Bah Jumanta eta jalma teh ngaranna. Asli urang lembur Garunggang desa Singajaya Tatar Garut. Satukangan Wah Jumanta aya nu nuturkeun saurang jajaka nu umurna karak 18 tahunan leuwih. Dedegana meujeuhna jangkung henteu, penek ge henteu. Bukna galing beungeutna lonyod, kumis ipis mapaesan bibir anu semu galing. Eta jajaka teh ngaranna Yaya incuna Bah Jumanta. Srog duanana teh nepi ka imahna Bah Jumanta anu aya deukeut walungan Cigarunggang. Gek duanana diuk pahareup-hareup dina palupuh hawi anu geus leucir bakat ku remen didiukan. Kasep incu aki. Wai isuk nyetikanya wanci inggang kanya wangsa. Bikin hijab kudu inggit kumara. Maluruh nu jadi bapak. Sajian tiada. Oke bikin hidup niar pengalaman hidup. Bari ngamarkeun sagala ilmu anu ku aki geus diturunkeun. Cek Bah Jumanta bari netep nu jadi incuna. Sumuhna ki dupi pun bapa teh saha jenenganna teh sareng di mana nganjrekna. Walon Yaya ngasongkeun pananya ka akina. Bapak hijab teh ngaranna Yudi Yuhendi. Aslinya mah di Karawang. Tapi heubeul basa Bandung tungkaji ngerangke dan pindah di Wengkol. Pasisian dayeuh Cimahi. Kulonyeun dayeuh Bandung. Jadi paluruh we kainya. Walon Bah Jumanta. Dupi rupaanana kumaha kipun bapa teh? Tanya Yaya deui. Karunya teh injuaki. Nya ujang mah apa kana rupa nu jadi bapa. Jadi sabrak mah hidup di dunia
ke hidup umur 2 tahunan. Bapa hidup can kongsi ngarongok ke hidup ke dia. Adi jajagannya nak mah jongkung wajah kulitnya bersih bodas. Kelihatan banget meh mirip jeung Ujang. Ngan bapa hidup mau nganti garing. Tapi eta teh ngora. Ayeuna mah aki gitu apa aja meureun geus umuran ayeuna mah. Cek Bah Jumanta panjang lebar. Sawios kitu Yaya mah tetap saja munjungan kanu janten Rama ki. Nyuhunkeun pidoana ti aki. Cek Yaya bari semu ngalengi sariras ka nasib diri anu teu kaasuh ku indung bapa. Emang geus sakuduna kitu nu jadi anak mah kanu jadi kolot. Haye goreng bodoh geroge eta teh bapa hidup nu geus jadi tukang lancaran. Hidup bisa gumlar ka dalam dunia. Cek Bah Jumanta jung nangtung tuluy ngoloyong ka jero imah. Telila tarojol deui kaluar bari mawa bungkusan lawan bodas. Gek diuk kana kaksila hareupeun Yaya pok Bah Jumanta cumarita deui. Gesep Abah mah teu bisa makesan nanaon. Ukur rek ngawariskeun ieu. Jadi tak kitu nanti bari muka bungkusan lawan bodas. Barang breh dibuka si horeng di jero lawan bodas teh aya pakarang mangrupa kujang. Panjangna paling 2 jengkal warnana koneng dina tonggongna aya liang 7 siki ari gagangna tina kayu nagasari diukir mangrupa sirah maung lodaya. Bah Jumanta nuluykeun caritaanana. Ieu teh kujang Kiai Lodaya Kuning. Pakarang pusaka warisan ti aki Abah. Anu heubeul jadi senopati di Kerajaan Galuh Pakuan. Dina mangsa jaman Kanjeng Raja Siung Wainara. Ku Abah diwariskeun ka hidup pikeun batur hidup di pangumbaraan. Kaje ari teu kadesak-desak teuing mah ulah nyepi digunakeun. Sarangkanya aya di lomari Abah jakeun penting jumaah karak dimandian ku Abah teh. Song kujang Kiai Lodaya Kuning dasongkeun ka Yaya narima kudua leungeunna bari pok ngawalon. Hatur nuhun Aki. Sagala piwajang Aki ku abdi bakal diestokeun pisan. Aje ari kitu mah. Aki reug ngajengeunna jung atuh kaitu geura kacai. Geus sareh wanci magrib Cek Bah Jumanta Yaya ungeuk bari jung nangtung leos muruk ka sisi walungan. Ari Bah Jumanta ngusiwa kana saku bajuna ngaluarkeun bako jeung daun kawung tuluy ngalinting rokok daun kawung. Jagres dihurungkeun ku paneker pladug hurung tuluy diseusseup jero pisan bangun nikmateun aker. Isukna rebun-rebun kene Yaya geus pamitan kanu jadi akina. Gedik manehna leumpang muru ka jalan anu berasna teh ka jalan jajahan ka arah Cikajang Garut. Nepi ka jalan gede lar aya wahon mawa muatan koprah. Yaya gugupay maksudna mah rek milu kana wahon. Reg wahon teh ngarandag supirna nanya, "Are ka mana Jang?" "Bade ka Bandung Pak." "Walon Yaya." "Sok atuh naik, da Bapak gerek kanteurkeun koprah ka Bandung ya teh."
Supir nitah naik kayaya. Atuh teu leleda slak bae yaya teh numpak kana wahon. Tadina mah rek numpang di tukang tapi dicaram ku supir da dihareup ge lega keneh. Ukur supir jeung kenekna. Atuh antuk nama yaya anjecle disisieun kenek. Biur wahon teh ngabiur maju, lumpatna teu pati ngebut da beurateun ku muatan. Wahon muru ka arah nagreg bari satuluyna mah nuju ka Bandungkeun. Urang tuna heula lampan yaya urang malikan deui nyaritakeun mawar bodas sabatur batur. Geus meunang sabulan leuwihna mawar jeung baturna udah rider nyucruk tempat-tempat anu geus biasa dijadikeun tempat ngabegalna Ki Yudi. Tapi weleh can manggih raratan nu jadi uberanana. Mun geus cape atawa beakeun bekal sok mulang heula ka Batu Jajar. Kungsi sekali mangsa mah Rahmat nu balik heula ka Cipanas keur nyiar pibekeleun. Sore harita maranehna keur ngopi di hiji warung kopi anu aya di wates dayeuh Cimahi. Katelahna teh lembur Ciberem. Regot Rahmat teh nginum cikopi. Anu geus ditiupan. Gap kana goreng cau am dihuapkeun, koromang kana bala-bala jeung leupeut am oge dihuapkeun. Tayohna mameureun Rahmat mah keur ngarasa lapar pisan. Ari mawar bodas mah keur jongjon we niupan gelas anu eusina teh bajigur panas. Bari sakapeung diinum disiripi talaunan. Ngan Ki Ade anu tara ti sasarina biasana mah hari asup ka warung teh pangrampusna kana kadaharan. Harita mah gelas cikopina ukur diusapan we. Panona ti barang asup ka warung ge teu boleh mencrong ka hiji jajaka nu harita teh sarua keur jajan di eta warung. Si jajaka teh make baju koneng rada belel di calana pangsi hideung, bukna galing rada panjang beungeutna lonyod. Aya kumis sipis dina luhur bibirna. Si mana horeng. Taya lian eta jajaka teh yaya incu bah jumanta ti lembur garunggang anu keur neangan raratan nu jadi bapa. Kajurung kurasa kapanasaran pok bae Ki Ade tumanya ka eta jajaka. Ujang punten nya bapa bade rumaros rupi Ujang teh di mana sareng bade ka mana? Asa-asa anyar pinanggi. Oh, abdi pun yaya Pak, kawit mati lembur garunggang Singajaya Garut. Walon yaya bari malik ka Ki Ade. Udah saha Ujang teh. Soalnya ti mimiti ningade ditelek-telek ku bapa meh sarimak sareng sobat bapa nuju anomna. Ki Ade neruskeun pananyana. Kalarasan Pak, abdi teh nuju maluruh nu janten bapa. Wastapun bapa mah Yudi Yuhendi aslina ti Karawang numutkeun beja mah ayeuna teh ayana sabudeureun dayeuh Cimahi. Oh tuh gebeg we Ki Ade ngagebeg reuas ka cida. Bari diukna ngisar ngadeuketan yaya pok bae nyarita deui. Ieu teh putana Nyitini almarhumah, jenatna Nyitini incuna Bah Jumanda. Duduh teuing Sujang. Cek Ki Ade bari ngalimba. Bapak teh wano sareng pun bapak. Dimanapun bapak ayeuna Pak. Rahmat bunga asa mobok manggih gorowong. Apa pisan Ujang na bapak teh nyobat dalit jeung bapak hidup. Kieu caritana mah atuh darek-darek bae. Ki Ade nyaritakeun lalakonna bareng Ki Yudi
tek-tek ti awal nepi ka akhir teu aya anu kaliwat. Kitu caritana teh Ujang, hidup sing sabar. Kami kabehan ge teh nuju milari bapa hidup. Ki Ade mungkas caritana. Upami kitu mah abdi kedah nyadarkeun pun bapa supados insaf sareng babalik pikir widi ka jalan anu sae sapertos Pak Ade. Cek aya bari teu karasa cipanonna ngeclak kana calanana. Halo Neng, kumaha upami ieu Jang Yaya teh urang sina gabung we sareng urang da sami geuning tujuanna ge nuju maluruh ki Yudi. Cek Ade malika mawar bari ngasongkeun usulna. Sae teu naon-naon, abdi mah mangga teu kabotan Pak. Langkung seueuran langkung nambihan kakiatan. Alon mawar bari imut ngagelenyu. Yaya manika olohok nempo gelenyuna imut mawar bodas nu kareut pisan. Wajar da di lemburna arang papanggih jeung wanoja najan panggih ge teu sagelis anu tadi imut. Nepangkeun abdi teh Yaya rada arep apeureupeup ngasongkeun leungeun katuhuna ka mawar, gap ku mawar ditampanan. Abdi mah mawar bodas, sebat we mawarnya. Bari tetep imut ngagelenyu, imut pangiru tanu matak murag jantung lalaki anu leumpeuh Yuni. Ulah lila teuing atuh sasalamana teh ya, Rahmat ngarasa rada panas hatena nempo Yaya teu geura ngalepaskeun ceklan leungeunna. Bari geuwat manehna ge ngasongkeun leungeun katuhuna ka Yaya. Punten dupi akang teh carogena teh mawar. Yaya malik tumanya. Kitu ge bari narima leungeun Rahmat. Sanes carogi rerencangan mawar Kang Rahmat mah. Mawar meulaan ngawalon kana pananya Yaya. Nuhun atuh kasadayana abdi parantos di Widian ngiring ka rombongan. Ceuk Yaya bari males imut ka mawar. Rahmat mah beuki we manyun nempo mawar jeung Yaya pabaledog imut teh. Bari gap kana katimus pelewek diuapkeun dua sakaligus. Geus kitu mah der bae sarerea uplek ngobrol bari ngaropi sagala dicaritakeun. Geus wareg ngaropi cereng jajanan dibayar bring sarerea init mapai jalan gede anu berasna ka Cimindi tuluy mengkol ngaler muru ka wewengkon Leuwi Gajah. Di wewengkon dinya remen Ki Yudi ngahadang mangsana teh ceuk Ade anu apal pisan ka tempat-tempat pamegatan gorombolan si bajing setan. Dina kayan kitu torojo aya jalma nu megatan ka rombongan mawar bodas sapara kanca. Nu megatan teh saurang awe tengah tubuh di samping jangkung make kabaya beureum leungeun kencana ngelek boboko sedangkeun leungeun katuhuna nyakla nyiru anu disuhun dina luhur sirahna. Kabujang megatan pamiarsa ye biasa bisarwiti. Ku megatana bisarwiti ka rombongan mawar atuh urang cekapkeun heulanya dongengna dugi ka dieu. Pamiarsa hatur nuhun kasadayana parantos satya manco satya ngadangkeun oge ngarojong kana pedaran-pedaran dongeng aki. Kum salam kasadayana sing sarehat sing lalancar segala rupi urusanana. Aki namit mungkur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.